Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Ibu Erni ngaulang bahasa Sunda. Satu acanana hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman dapat memahami teks carita pondok tentang penyelamatan makhluk. Nah, sebelumnya Bu Erni mau tanya nih, apa itu carpon? Ada yang pernah dengar? Oh iya, oke. Carpon atau carita pondok nyaeta karangan rekaan atau fiksi anu wangunna pondok sarta ngan ukur nyaritakeun hiji kajadian atawa sebagian tina kajadian. Karangan dina waktu carita pondok mangrupa wacana lancaran atau prosa. Disebut carita pondok lantaran lobana kecap anu digunakeun pikeun ngawangun carita kurang ti 10.000 kecap atawa kurang ti 10 kaca. Ciri-ciri carpon. 1. Waktu pikeun macana teu pati lila. 2. Alur caritana basajan tur muser kana kajadian anu dicaritakeun. 3. Mere gambaran anu dicaritakeun teh lir ibarat kajadian anu sabenerna. Carpon memiliki 5 unsur. Yang pertama tema atau jejer, yaitu gagasan pokok yang diangkat menjadi ide cerita. Contohnya seperti kepahlawanan, keluarga, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, palaku, yaitu nama-nama serta watak tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, latar, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan waktu, keadaan, serta tempat kejadian yang akan diceritakan. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian kejadian yang membangun cerita yang ingin disampaikan oleh pemeran sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, ada amanat, yaitu sikap atau perbuatan yang dapat kita contoh yang ingin disampaikan oleh pemeran untuk pembaca. Alhamdulillah, jazakumullah, tolong pisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.